Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa, para siswa kali sepuhna anu nuju nyakseni ieu pidangan TV edukasi. Mugia rahmat sinareng salamet nyarangan Bapak, Ibu, saderek, nggoning mancen damel sadidinten. Puji rawuh syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda anu baris dipidangkeun ku tim pangjejer ti MGMPBS SMP MTS Kabupaten Garut nu dijomantarakeun langsung ti Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Alpukahna gawe bareng MGMPBS SMP MTS kalih Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeunana nyaeta ngeunaan bahan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 8 semester 2 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Tinangtos saderek tumaros, bahan pangajaran naon wae anu baris dipidangkeunana. Kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan, luyu sareng maksad tujuan anu ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan, sumangga urang sami-sami Bandungan kalayan gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing para siswa anu dipikadeuh teu dipikareus ku Bapak. Mugia hidup salawasna aya dina ginanjar kawilujengan. Tur aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos dina zaman kiwari urang dirungrum ku Bang Baluh sasalat COVID-19 tong salempang tetap sumanget. Para siswa sadayana dina lawungan anu kahiji minggu kamari perantos dipedar ngeunaan wangenan atanapi definisi guguritan. Bedana antara guguritan sareng wawacan. Nah, dina lawungan ayeuna baris dipedar ngeunaan ciri-ciri jeung struktur guguritan. Sakumaha anu tos dipedar dina lawungan samemehna, yen anu dimaksud guguritan teh nyaeta karangan puisi mangrupa dangding anu teu kawilang panjang sarta make aturan pupuh anu geus baku. Pikeun ngabedakeun antara guguritan jeung karangan anu sejena, ayeuna urang pedar sasarengan naon wae atuh ciri-ciri guguritan teh. Ciri-ciri guguritan teh nyaeta kahiji, cara nulisna dina wangun ugeran, padalisana digunduk-gunduk dina wangun pada. Jumlah padalisan unggal padana teu sarua gumantung kana pupuhna. Contona pupuh durma sapadana diwangun ku 7 padalisan. Terus contoh kedua, wangun basa ugeran anu ditulis saluyu sareng aturan dangding biasana mangrupa rumpaka anu ngagambarkeun rasa pangarangna tapi loba oge eusina papatah atawa fiksi. Contona geus dipasti ku janji mun tacan laksana. Ciri anu katilu, kecap nu digunakeun diluyukeun jeung aturan guru lagu jeung guru wilangan. Dina unggal pupuh biasana sok diwuwuh ku mamanis basa, kayaning Purwakanti, gaya basa, paribasa jeung siloka. Teras ciri anu kaopat, patokan anu digunakeun nyaeta guru lagu, guru wilangan jeung watek atanapi sifat. Dina lawungan kahiji geus ditetelakeun yen guguritan mah dibacana teu siga maca sajak digalantangkeun, tapi dihariringkeun make lalaguan anu geus matok keur pupuh eta. Para siswa sadayana ayeuna pek jawab sakur pananya ieu. Kalawan bener tur merenah.
pikareus rupina pangajaran kanggo dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu wae. Tong lali catat tur pidamel rupaning pancen anu ku Bapa tadi dudugikeun. Cag amit mundur pamungkas sanggem. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa didugikeun ti rengrengan MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut. Mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadaya enggoni ngaraksa tur ngariksa ditinggal karuhun urang. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kungguh sadidina. Hapunten anu kasuhun, bok bilih salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kalih jejer materi anu benten. Cag simkuring amit mundur pamungkas sanggem. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.